wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala shalihan tarab birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Tim pagi payun di desa Madada singkuri ucapkan salam tawis kawujudan umat Islam semoga urang sasarengan puji syukur katat Allah Subhanahu wa taala. Rehna tidak syukuri kanikmatan anu partos katampi kurang sadayana utamina nyata tidak nikmat iman sidarkan Islam. Salawat wa salamna Allah mugia salamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, para sahabatna, para tabi'in-tabi'atna kana pabagi urang sadayana anu sabilinggih dihaplah mubarakah kawuh janten umat anjeunna kana pabagi urang sadayana kenging syafaatul uzma jagat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak palawargi sadayana anu simpuri dipihormat timpati payun simpuri ngaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingan kepala wargi sadayana anu parantos kersa kempol ngariung di patempatan nyatana dina pelaksanaan pelaksanaan siraman oge garas calon panganten Neng Sri Sophia. Ibu kali bapak anu kusimkuring dipihormat, ieu acara biasa dilaksanakeun sadajan acara akad pernikahan anu bakal dilaksanakeun ku Neng Sri Sophia dina waktos enjing. Oge dina ieu acara seueur pisan aku lampah anu bakal dipidamel ku Neng Sri dina ieu siraman diantawisna aya ngaras. Daun ari ngaras teh nyaita ngawasuh nampa sampai nu jalan diindung jeung nu janten bapak. Ngaras asal kata tina nguras, nyaita nguras dosa-dosa Neng Sri, kalepatan Neng Sri dipayun jeung diindung bapak da dihenteu-henteu oge. Neng Sri teh makhluk biasa, tungkul tempat kaluluputan tangga tempat kallepatan sabeureut ganti sajam perobah janji sore rajin tara kapake isuk tinang tos dina hirup kumpul payun jadi indung bapa ieu Neng Sri teh kantos midamel padamelan anu matak ngapetrik anu matak nyinggung kana paraosan nu jadi indung bapa dugi kageun ka lahirna babendung kangewa kakeheul kategeuneuh nyeri hate teu jadi indung bapa. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridona Allah eta gumantung kana karidona jadi induk bapa, babenduna Allah eta gumantung kana babenduna jadi induk jeung jadi bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Sri Sophia sumangga tidak bakal Neng Sri cari di parian anak mayun ka wawasan ka apal sak cari dan isi raus duduk intiraus Bismillahirrahmanirrahim. Anaki jimat awaki bihin pinasti kersah yang widi takbir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar daun papasten adu tubiba kadir hidup tidak waktos ayeuna dina sonten ieu anjeun nuju papayun-payun sareng dua insan anu kalintang mulia dan gelis. Hiji insan anu parantos ngagandung hidup 8 bulan lilana
bari awak ripuh loba duka rasa tesirikna nyangikir nyeri nangkarah enak nang kumaha istuni teu bisa pisan pangkidu di dina waktu ngalahirkeun hidup ke alam dunia geulis tidinya anjeunna rela ngorbankeun nyawana pikeun kasalamatan jantan putra dina 22 tahun kapangker tepatnya dina kaping 12 Agustus tahun 2000 hidup gumelar ke alam dunia gerguyang kedeh ku getih tesirikna anjeun teh dirauh dipangku gelis bari diceri-cerikan eta kedua insan teh balas ku kabunga yang nuang putra anu didama-dama anu ditunggu-tunggu 8 bulan nilakna kari-kari gumelar ke alam dunia aya dina kaayaan sampurna teu kakurangan naon-naon bahkan ciri bukti kaya eta insan keur hidup teh geulis ngalirna cisusu dina diri hidup pikeun nyambung nyawa buktos kanyaan eta insan lamun setrek diukur sabaraha letreun cisusu anu ngalir dina diri hidup pikeun kanya eta insan keur hidup teh geulis Neng Sri eta insan teh indung kasebutna oke hiji insan anu parantos rela berkorban paeh posok mela anu jadi anak tesirina berang dijieun penting-penting dijieun berang sirah dijieun suku dijieun sirah cek paribasana anjeunna belaan rela ngenong di pangumaraan dengan rezeki keur melaan nu jadi anak rela kapoe rela huhujanan pikeun melaan nu jadi anak bisi jadi anak teu meulih dahar cara bat bisi jadi anak teu kabajuan cara batur bisi jadi anak teu kadidik ku ilmu agama jeung dari gama cara batur lamun setrek diukur sabaraha leteureun kesangna anu ngecelak tina salirana balas ku capek balas ku kapoe geulis daging teu dirasa da puguh kapeheulaan ku nyaah kapeheulaan ku deudeuh kapeheulaan ku tanggung jawab anu luar biasa Neng Sri eta teh bapak kasebutna geulis lamun anjeun ditaros Neng Sri geus bisa kumaha hidup mulang tarima kana kajaan kana pengorbanan nu jadi indung bapa geus bisa kumaha hidup nganuhunkeun kana jasa-jasa indung jeung nu jadi bapa tong boro-boro nganuhunkeun kana jasa-jasa nu jadi indung bapa tong boro-boro mulang tarima karena jasa menjadi indung bapak dalam rumah urang loba dosa ka indung bapak sentak seorang aok popolotot kana jadi indung bapak kumaseun dipaeun jadi indung bapak nu asih di pulang sengit nu nyeah di pulang moha sabaraha kali ucap lampah urang tos nganyerikeun kana hate jadi indung bapa sabaraha kali rindat urang paras ngabetrik kana mana jadi indung bapa sedengkeun saur Kanjeng Rasul ridona Allah eta gumantung kana kariduan jadi indung jadi bapa babanduna Allah eta gumantung kana babanduna menjadi indung jeung nu jadi bapa sok sanajan urang loba dosa tapi nu jadi indung jeung nu jadi bapa teu jadi lautan hampura pikeun pala putrana teu jadi lautan kanya kadeudeuh
Kalau jantan putra nak bungtusna indung jeung bapa hidup gelis dina waktos ajeuna hidup badag geus dewasa eukeur bahkan ciri bukti hidup dewasa dina waktos enjing hidup rek ngalaksanakeun laki rabi jeung lalaki sajati laranang jagat pilihan hidup daging sampai hidup luntak jauh dina rumah tangga pantes kalau hidup unjukan heula kalau jadi indung nepangan heula kalau jadi bapa beberes heula nyuhunkeun dihampura dina samudaya dosa anu harus dipidamel ku hidup gelis tegedah milarian paraji anu sakti dukun anu lepus pandita anu nyata dikejar kabagjaan hirup dalam dunia tegedah milarian tempat karamat bikin orang nyiar kabagjaan hirup dalam dunia karamat hidup aya di payunan hidup nyata nu jadi indung jeung nu jadi bapa hidup kok kituna mangga gelis mempeng nu jadi indung bapa aya keneh mempeng nu jadi indung bapa jumeneng keneh mangga geura suhunkeun pangdoana geura suhunkeun hampurana bangga salajeng teh saliraga majeng kapayun antaus mamah sareng apa nenek mangga kedalkeun ucap anu maneh anu aya di lebet Neng Sri di payunan mamah sareng apa Ya abdi putra mama sareng putra bapak jadi dina bulan mama sareng sejeng ngaberehkeun kedawisan dina lebet mana abdi mama bapak widian abdi sejeng ngaberkeun marib-rib pangapunten ka mama sareng bapak tina samudaya pangapunten tina samudaya ningkalpatan sareng dosa ka mama sareng ka apa dosa ageng sareng alitna dosa dihaja sareng teu dihajana rumaos abdi gawe anu tungkul tempat kalumpatan tanggah tempat kalepatan samanit ganti saja merubah janji sore rajin teka pake isuk seueur laku lampa abdi anu mantap ngarahutkeun kana mana bama sareng apa astagfirullah banggahan karena pengorbanan mama sareng apa anu parantos ngurus abdi di zaman lemut nongklek di zaman lemet ngaasih ka diri abdi di zaman leutik ngakod di zaman bolon estu abdi teu tiasa moal tarima atanapi ngawangsulkeun deui kana tanyaan kadeu kaasih mama sareng tiapa mama bapak abdi sejak pamit yen dina waktos janji abdi bade ngalaksanakeun laki rabi dinuntus abdi bakal katebi sareng papisah sareng mama sareng bapak da pupuh abdi bakal nuturkeun atebi nugraha salaku cara ge abdi pamugi atebi nugraha jadi lalaki sajati lawanang jagat jadi
salaki anu soleh. Doakan abdi mah, doakan abdi mah, doakan abdi Pak. Sangkan harapan abdi diijabah sapaneja ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun Mama, hatur nuhun Bapak. Bapak betul minta pemulang time. Bapak maka ayang jadi anak teh, jadi jalan harus soleh. Taat ke Allah, taat kalau jadi ilmu Bapak, taat kalau jadi ilmu Bapak menurut kalau kepatahan, nurut kalau dulur-dulur. Sarai salam kepada Jalmina, mudah-mudahan Gusti Allah nu Maha Kuasa ijabah hati Bapak. Mane rek ngerumah tangga di ngerutut rahut sawuyuna rapi aya dina kasalamatan, aya dina ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Ade Bapak-bapak luar goreng kan jadi sakti tinggal hormat dayu nama geus jadi geus pindah kewajiban maneh kasalaki kukituna mudah-mudahan maneh rumah tangga sing aya dina rahmatna sareng rohna Gusti Nu Maha Suci. Nah Bapak tadi Bapak mudah-mudahan boleh dipanjangkan umur, diselamatkan dunyana bareng akhiratna. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan ya istri ngecelak ngacai panono jadi indung sareng Bapak oge teh geus ngahiji Gusti Nu Maha Suci ngahampura kalau jadi anak. Mudah-mudahan ngecelak ngacai panono indung Bapak sing jadi buah menjadi anak. Amin. Dunyana bae akhirat. Sakecelak disocak jadi indung jeung jadi bapak. Bahwa isi mampu mengantarkan hidup ke gerbang rumah tangga anu dibikari untuk Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Hidup kedah husnul dan gelis. Di dalam mana menjadi indung jeung menjadi bapak. Alhamdulillah apa parantos ridho katuan putra didawakin ayeuna Pak. Bapak ridho ngalepaskeun ieu tuang putra anu dipikadeudeun ku apa. Bapak ridho ikhlas. Bapak ridho lamun sikti kawit enjing duka payuna. Ieu lengsri bakal ngestokeun nu janten caroge tibatan anjeun ngestokeun ka nu janten Ibu Rama da puguh parantos aya nu ngagaduhna nyaeta salakina ku anjeun kumaha Bapak ridho ikhlas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ning sering sekali deui ku karidoan jeung ku kaikhlasan teh jadi indung Bapa sing janten sababia hampang himping anjeun ngeuning dina gayuh rumah tangga. Kalau salajengna abis hidup aktif kalau janten sepuh urang ngalaksanakeun ngaras lain Sri ari ngaras teh hidup ngawasu dampal sampai menjadi indung jeung janten Bapa ngaras teh hidup sejak nyuhunkeun dihapunten tina samudaya dosa
anu balas dipidamel ku urang dina waktu kapengker-pengker da kadang kalana urang teh teu sadarnya urang teh laku lampah urang teh terus ngabetri kana praosan jadi indung bapa tah ayeuna katungkulkeun ku adat kita saja ngawasuh dampal sampean nu jadi indung jeung nu jadi bapa atau selasa kedah. Bismillah ngawitan ngidung summa lindung ka ilahi ka Allah nu maha keun sejak numutkeun tawari budaya karuhun sunda nada ridhoning ilahi kiwari cunduk di waktu wancini ridho ilahi putra teh sumaja ngaras ngawasuh dampal sampean ibu rama wiwit lahir amin ya rabbal alamin. Salatullah istri tetep rarai mama nih mama tetep rarai tuang putra sakumaha mamah tetep ieu neng Sri tidak waktu 22 tahun kapengker mah tetep raraina ku mama. Duh mama abdi hapunten rumaos abdi tamelar ka mama kirang sumujud nuheun ka diri abdi nu asih pinuh kadeudeut dijaga di damet-damet. Salajana nengsi tetep rarai apa gelis sok tingali rarai apa tetep rarai tuang putra sing abdi nyenakeun sembah tawis panghormat pangbakti ka apa nu saareng soleh ngarungat ka diri abdi siang sareng wangi mugi apa mikaridho mugi apa ngahaksami ti lahir dugi ka batin nedawidi bade aras mugi apa ngawi dian bang salah cerita dek sering di paling anak ayah baskom cu sok cadak baskomna salah cerita urang ngawasuh dampal sampean mama sok canak heula sampean mama anu paling katuhu sok sing rauseun salingna gelis nya sok bismillahirrahmanirrahim. Dari al-jannatu tahta aqdabil ummah gelis ari sawarga teh aya tidak dampal sampean jadi indung jadi bapak
hartosna lamun deui Sri asup kana sawargana Allah sakajabi deui Sri taat ka Allah jeung Rasulna deui Sri oge sae laku lampah dipayun jadi indung jeung jadi bapa gelis eta agahutama dan anu jadi wasuh ku hidup ngandung sejarah tapak lacak pengorbanan nu jadi indung anu parantos ngurus hidup tina leutik bahkan tina jero hidup waktu hidup aya dina jero kandungan nu jadi indung hidup sabaraha kesana anu mencelak tina sarirana molas ku kacapek parantos ngurus urang tah sarjana anu kenca diwasuh ku hidup ieu teh gambaran putra anu nuju ulun ku maula kanu janten sepuh sameme hidup ulun ku maula kanu jadi salaki istighfar tidak lebat mana gelis astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim sabaraha kali kasalahan urang dipayun jadi indung papa hidup tapi oke urang teh masa loba dosa kanu jadi indung hidup mah bagja dampal sampean nu jadi indung hidup bisa keneh kacekal ku dampal pandangan hidup teu saeutik dulur-dulur hidup babaturan hidup anu geus teu ngabogaan indung da anjeunna parantos ulih ka jati ulang ka asal maut pingaranana hidup mah bagja indung aya keneh anu kudah dipusti-pusti ku hidup anu kudah dipihormat ku hidup tong salajengna diangkat simpen sampean mamah dina tuur hidup maka salajengna digaringkeun geulis teka titih sapoe sakali sabulan sakali satahun sakali bahkan saumur hidup hidup can pernah rumah suku nu jadi indung hidup ayeuna hidup kah ulkeun ku adat dina acara siraman hidup ngawasuh dampal sampean nu jadi indung hidup tawa salajengna di handap aya lisan sok dilisahan ku hidup kunaon kedah dilisahan ieu gambaran geulis kade di mana wae hidup aya na boh isuk boh pageta boh iraha wae hidup diboyong kudu jadi salaki da puguh urang mah jiwa awewe durang tinane anu kudu ulun ku maula kan jadi salaki di mana wae hidup aya na kade nitip harkat martabat nama baik nu jadi indung jeung nu jadi papa hidup kedah paparinan sesenyit nu jadi indung papa saben sasi lamina abdi parantos ngakeurina dina patuakan mama tinangtos mama kaabotan ku abdi tinangtos mama hese ngalengkang ku abdi belakna mama anu luar biasa ka diri abdi pengorbanan mama pikeun abdi ditampi lahir batin ku abdi mama dari sawangsul ditetiasa ulang tarimat karena kanyaan kediri mama apunten abdi apunten dedeh teh anak mama hidup teh anak mama hidup teh cimata mama gelis yape sing raket di lagunan mama asa kamari hidup di kakandungku mama asa kamari hidup ditutuyun ku mama kali-kali ayeuna hidup 100 dewasa baru teh teuing geulis kolot naon ngaranna lamun seuk jadi kolot teu bisa ngamaklum kana kasalahanmu jadi anak sarua hidup minta hampura ka mama mah geus leuwih ti heula ngahampura ka hidup jeung geura rumahku bergerak rumah pa hidup durek ngabina rumah tangga jeung salak jeung lalaki pilihan hidup didoakeun ku mama sing runtut raut sauyunan sagageun sapihanean kacai jadi sarwi kadarat jadi salga
mamah nitip ke hidup sing silih hidup ke di dalam bina rumah tangga silih asa, silih asih, silih asu, silih nitipkan kepercayaan di dalam rumah tangga bergelis ulah rek melang hidup akhir ku mamah beranjeng penting dan sangkan hidup gemelang di alam dunia ini ayah dilagi danjar kawin dengan ayah dilagi lindungan Allah subhanahu wa ta'ala salah dirinya ketangka apa cu sok janak baskom anu neme janak sampean apa anu paling katuhu ya salah cida baka Bismillahirrahmanirrahim baka sami gelisnya eta agama tabadan anu nuju diwasuku yang oge sami ngandung sejarah tapak lacak nu jadi bapak hidup kakaler kakidul kawetan kakulon pikeuniangan rezeki keur belaan nu jadi anak tadi oge beurang dijieun penting-penting dijieun beurang sirah dijieun suku-suku dijieun sirah urang gede rumasa kamu jadi bapak loba kahayang loba tuntutan hayang itu hayang ieu hayang diguguk nu itu hayang diguguk nu ieu padahal bingeun bapak teh geulis bisa nyumporna bieu henteu toh salajengna anu kenca diwasu mangga sakali deui geulis hidup mah bagja indung jeung bapa aya keneh anu toleh ngaduakeun ka diri hidup jimat anu sajati pikeun hidup Sri ari pangbakti anu sajati ku janten putra dipayun jadi indung bapa lain keur dina waktu indung bapa jak-jak keneh tapi pangbakti anu sajati di jantan putra dipayun jadi indung bapa didalika jadi indung bapa geus jompo bahkan nauzubillahi min dzalik aya nu tega miceun nu jadi indung jeung nu jadi bapa alatan geus teu mampu urus tu jadi indung bapa dan geus jompo nauzubillahi min dzalik geulis urang mah nauzubillahi min dzalik ulah deukeun ka kitu sok aya paribasa indung jeung bapa mah kuat urus anak 10 tapi anak 10 cantang tuh bisa kuat urus indung bapa dina nalika geus jompo padahal ladang ibadah anu sajati teh nyaeta dina nalika indung bapa geus jompo tos salajengna diri saha sok siwahatrat diri sahanana sak mumpung indung bapa aya keneh lamun sing nalika jadi indung bapa geus eueuh anjeunna parantos pulih ka jati pulang ka asal bakal karasa hanyakal anu luar biasa bakal karaos kurangna pangabdian urang kalau jadi indung bapa da peuh anjeunna parantos pulih ka jati pulang ka asal urang mah bagja indung bapa aya keneh anu kudu dirawat anu kudu dipusti-pusti ku urang tol simpen sampean apa di handap tetep darai apa ku hidup gelis apa tetep darai tuang putra anu sakit dama-dama ku bapa dibikanya ahli dibikanya dedeh ku apa mangat dirangkul apa da gelis Allahu Akbar bapa dama-dama abdi puput jaring ati abdi abdi sejanjung di rangkulan apa nyuhun ke dihapun tidak samudaya dosa anu harus dipindamel ku abdi rumaos abdi teh seueur dosa ka bapa rumaos abdi seueur tuntutan ka bapa rumaos abdi bidang nyapekeun ka bapa pamugi sareng kenat-kenat bapa ngahapunten ka isi abdi sareng abdi saja mulut doa restu di bapa sasatna dina pamtos enjing abdi bade ngalaksanakeun laki rami jeung ATB lalaki sajati dan rangsanakan pilihan abdi
doakan abdi Bang, doakan abdi. Dan anak bapak yang bergelis saestuna doa ti bapak bah teguh dipenta gelis barang jeung penting hidup teu didoakeun ku bapak dan puguh bapak teh belaan ngadua-duakeun hua pikeun menjadi anak hidup tuktosna dan puguh bapak teh asa nanging bebeureup ka teh teh gelis bral anaki teuneuh ludeung hanteu ringan ngan bapak nitip bisi isuk jaga dipageto hidup dibawa kudu jadi salaki nitip pamah hidup ulah rek pohok ka dulur ulah rek pohok ka syarakan ituna pohok kalau jadi indung pohok kalau jadi bapak jeung geura tutulkeun salaki hidup sawa eta pamimpin hidup dina rumah tangga menjadi indung jeung jadi bapak dina waktos ayeuna geus teu boga-boga iwal ti bapak jeung menjadi indung hidup ngaduakeun pawisal mudah-mudahan rumah tangga hidup sing dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sungkeman ka Ibu Rama para pesreksi sadaya sungkeman sumakan. Sueunkeun pangdoana ku hidup ya. Aminan kana doana dangukeun kana piwurugna ku hidup. Deguk dipaeuna itu simpen mastaka hidup dina lakunan wa itu. Dangukeun piwurugna diusap mastaka ku wa itu diusapan ya. Bari ditiupan didoakeun kunaon cenah kedah diusapan mastaka sabab sepuh kapungkur mah geuningannya dina nalika masih piwurug teh kana janten putra sak bari diusapan mastaka teh balasnya balas deudeuh nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tawas gugacu mangga dirangkul wanita kana ku hidup. Tawas lungsur tidak rangkulan wanita nalika Bapak Haji Aom simpen mastaka hidup dalam hudang Haji Aom dangukeun piurug gelis diusap mastaka na ku Haji Aom palawargi sadayana teu aya di jalan kanu urang dina wangkit ayeuna lintang ti urang silih nubarkeun goning tina kasalahan jeung silih doakeun doa ti urang sadayana anu bakal janten kado kalau Neng Sri urang jajabkeun kana gerbang rumah tangga pamuli sakali rumah tangga sing janten rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah tos ugacu dirangkul Pak Haji Aom ku hidup seueur nu mika nyaah seueur nu mika deudeuh ka dina waktas ayeuna ieu buktos kasayan terjadi indung bapa anu kudah diturutan ku hidup kasayanana. Tos lungsur tina rangkulan Haji Aom sadaya ngali ka di endok sakali dititip gelisnya poh isuk jaganing pageto hidup diboyong kudu disalaki simpen mastaka lahunan minta diusap mastaka aku gitu isuk jaganing pageto hidup diboyong kudu disalaki nitip ya ulah rek poho ka dulur tilu jadi indung hidup dulur tilu jadi bapak hidup urang kudu apal purwadaks ti mana asal ti mana kawin kamana pang ini urangnya tos gugah sak dirangkul pinta na ke hidup. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tos lungsur ti rambut itu ngalika manglek simpen mastaka hidup lawan mengalek diusap mastaka ku mangalek banget doakeun ku mang ieu tuang alo anu bade ngalih alam tina alam lalagasan kana alam purunan atanapi alam rumah tangga sapapausna sing pinangih jeung kabagjaan da urang mah dieu ge makhluk Allah anu tapelan dua perkara hayang jeung mung hayang pinangih jeung kabagjaan mung pinangih jeung katunggaraan. Tos juga coba dirangkul Bang Alek da kehidup Masya Allah da urang mah apal keur di kakandungna ieu Neng Sri apal keur leutikna apal keur
kembang buruan ayeuna tos dewasa entas aya rasanya dedeh urang ka ieu Neng Sri sareng ingkang raka nya ka ayeuna kumagi ayeuna teh suping Kang Susita ya sanes nyuhunkeun pangampura tos boga cu mangga dirangkul ingkang raka ke hidup aduh ibu nugelis putan hati tos lungsur di rangkulan Teh Susi ngalingka Teh Suwardinsih mangga hidup merah yang tak sukunkin pahampura dan kehidapnya sangat hidup hampang bimbing gurih di negara rumah tangga tak gah buga cu sak dirangkul Teh Suwardinsih dan kehidap batal sarana ngalik Ka Abdul Mutakin ingkang raka simpan masa kehidupan lahuran Abdul diusap pastaka Abdul beri ayat masanya asik kerujutan rai ada mereka alam tidak alam menegaskan alam purna tapi alam berubah enggak pamusir mudah-mudahan sama pausna sehingga tidak dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala tawas semoga cuk pakai dirangkul amin ya Allah ya rabbal alamin tawas semoga cuk sok dirangkul titi hajat cik pangkal pohon kadulur ulah di pohon kasarakan yang gelisnya tawas bunga itu dirangkul Teh Siti Madinahna salajengna ngalika aagi aya ka aya salajengna ngali ka Mir Oke, baik nanti pongker suka manana. Suhunkeun doa lagu hidat gelisnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tawas uga cu dilakul waktuna. Lungsur tidak rangkulan wakil ngerika Ibu Hajah Yanti. Di dalam lagasan alam rumah tangga pamungi sababosna ayat dina lindungan Allah ayat didikan Allah Subhanahu wa ta'ala tawas lungsur tidak rangkulan Ibu Hajah yang cerita Ibu Hajah anak tawas dirangkul Ibu Hajah anak kuhidah oh ayah di sebelumnya anak-anak kantun benten Masya Allah benten Nubawi tadi bagian tegak di lobi-lobi saling nanya keluarga ya yuh di dalam rangkulan ingkang raka tak sebenarnya pangdoa dan hidupnya kudu jantan raka doakin iya Neng Sri sapa pausna sekali di paus jadilah ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala
cuk banget dirangkul ayah di dagu ide tantas ayah ayah rasa dede kalau orang sadaya ada tawas longsur bulan ayah di saladina sugeng ka alo ai Krisna di wajah terus disukuman tacan ke aksa sampai nu ayah di cuknya sabtu ayah di dinya kita teh dulu hidupnya cuknya sab tepangan ku hidup maka dirangkul cuk sebenarnya doa ya amin ya Allah ya Rabbal Alamin saladina teh ibu wajah anak maka amin ya Allah ya Rabbal Alamin tawas buka cuk sampai dirangkul ibu wajah anak kebida saladina sugeng ka teh awal itu bapak silih lebarkan geuning tina kasalahan yang silih doakeun da urang banjeng dulur kajeng saha deui urang silih doakeun lamun deui dulur pamagi sareng pamudahan urang rumah tangga urang sadayana kulawargi urang sadayana si janten rumah tangga keluarga anu pinuh ku kabarokahan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala tos longsur cu 7 sinjang anu bakal didampar hiji-hiji salajengna apa dirinya nanak lilin naon hartosna ari bapa teh kepala rumah tangga anu ageun tanggung jawabna mudah-mudahan salaki hidup oge cek teh bisi janten salaki anu tanggung jawabna luar biasanya janten imam anu sajati ke dina rumah tangga hidup kunaon cenah bapak nyanak lilin ari kitu bapak anu teu weh maparing anu nyaangan kanu janten putra sakanu janten putra hidup di alam dunia ngagaduhan ilmu anu manfaat buktosna hidup keur ari diantarikeun ka sakola agamana ka sakola TK SD na ka pangaosanana SD SMP SMA donggakeun ka hidup gaduh pada melansangkan naon sakan hidup di alam dunia ngagaduhan ilmu anu manfaatnya maka salajengna hidup bakal dicadakan tempat siraman bakal ngalangkungan 7 sinjang anu bakal didampal hiji-hiji ku hidup maka di kawitan sinjang anu kahiji didampal apa majeng kapalih payun kaos ini Dewi Sri sinjang anu kahiji anu didampal ku hidup nyaeta lambangna paniatan anu suci dina rumah tangga mangga niatan ku hidup yen enjing hidup sejak ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan hidup ngalaksanakeun rumah tangga jeung pi salakieun hidup salajengna kana sinjang anu kadua teras apa majeng sinjang anu kadua anu didampal ku hidup lambangna pernikahan anu dilaksanakan ku enjing teh pernikahan anu munggaran tur pernikahan anu pamungkas rumah tangga anu awal tur rumah tangga anu akhir cindekna hidup sing istiqomah jeung salakieun hidup abdina rumah tangga sing langgeng abadi dina abdina rumah tangga ngan saukur malakal maut anu bakal misahkeun hidup jeung salakieun hidup kalian tepang deui engke dina sawargana Allah Subhanahu wa taala salajengna kana sinjang anu katilu mangga sinjang anu katilu anu dampal ku hidup lambangna nyaeta silih sing silih dina ngabina rumah tangga jeung salaki hidup silih asang silih asing silih asuh silih nitipkeun kapercayaan geuning dina ngabina rumah tangga salajengna kana sinjang anu kaopat sinjang anu kaopat lambangna opat madhab anu bakal kasorang nyaeta kaler kidul wetan jeung kulon eta opat madhab anu kasorang dianggopikeun salaki hidup
dina milarian rezeki anu paling disebar ulaskeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngalikeun sinjang anu kalima, sinjang anu kalima lambang nyaeta salat anu 5 waktu, lohor, asar, maghrib, isya jeung subuh. Eta salat anu kudu dijalankeun ku urang sadayana kumargi ari salat teh mangrupikeun papagon agama. As-salatu imaduddin ari salat teh tihangna agama pikeun urang sadayana. Maka salajengna kana sinjang anu kagenep. Sinjang anu kagenep lambangna takwa. Ari takwa teh hidup jeung salaki hidup ngalaksanakeun sagala perkara anu diparentahkeun ku Gusti Allah sedang Rasulna, jeung ari takwa teh nepihan kana sagala perkara anu dicaram anu dilarang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salajengna kana sinjang anu katujuh, sinjang anu katujuh lambangna 7 waktu anu bakal kasorang Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumaah, Sabtu, jeung Ahad. Eta 7 waktu anu kasorang anu kudu dianggo ku karya-karya anu pinuji anu saluyu jeung aturan Allah sidarengan Rasulna. Salajengna mangga apa neng mamah lungsur ka palihana kana tempat siraman. Maka salajengna mama dina etangan katilu pegatkeun aisanana hiji 2 3 brek hartosna lesot tanggal waler mama, lesot tanggal waler apa dialihkeun tanggal waler teh ka CFTB salaku nu janten carogena Neng Sri. Tos kitu mah mamah jeung apa teu tiasa ikut campur kana urusan rumah tangga nu janten putra, ngan mamah jeung apa mung tiasa ngawasi jeung ngaduakeun ti katepian. Kokotor nu aya dina diri hina ufadilahna kucuran tidak jadi indung hidup. Karena pandanganna kahadap mah kana sampeana saksing walatra malah dicium keningna ku mamang pasihan doa. Salajengna ka pangarsa Bapak Engkang apa daku ajen sami tilu uang sulan persiapan wa ito Bapak Haji Awong salajengna Mang Alek kali bintok. Oh, kena we sina hurung. Tabikeun we tina pimatakeun. Maka ieu sami kucuran ti apa hidup bersih lahir, bersih batin. Maka dicium keningna ku apa mangga salajengna wa ito diaturan. Ayong yung wahan na tidak semangga sali Bapak Haji Awong diaturan. Sing walatra bapak ibunya kena panangan karena sampean anu palihanap. Salajengna dientok sumangga.
Salajengna Mang Alek anu nu giring siraman tegenging kamana palawargi sadengke bakal dipoto bersama gitu nya. Dipoto bersama selepas pelaksanaan acara siraman oge ngaras deing Sri Sophia. Salajengna ayana aya kumaha pada ngiring siraman ayana nyiraman moal capek. Sarenga teh Susi mangga. Ayana sak ayana ngiring nyebornya mangga. Oh capek mulia. Teh Susi mangga diaturkeun Teh Susi. Ya, dicium keringna Teh Susi mangga. Salajengna Teh Suwarning sih. Salajengna kersana Abdul Mutakin. Salajengna Teh Siti Marlina. Salajengna Ayadi. Salajengna Raina ku anjeun Muhammad Ridwan. Salajengna Wa'mir. Salajengna Ibu Hajah Yati. Salajengna Ibu Hajah Ana. Salajengna Alo Airisna. Salajengna Teh Awat. Bobidi aya kadang wargi adu kalangkung anu bagi siraman mangga diaturan sebarasnya ketan baik serta jadi tutup ku Ibu Juru Rias. Baga aya wargi anu kalangkung manawi